A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain. Wa yajibu lan wajib tahrikul khotami opo ngusikaken cincin ad-dayyiqi kang rupek. Etalin mau uji? Wah, berarti mau uji nulain. Wa tahlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyela pirang-pirang dari ji tangan roro. Warijlaini lan sikil roro. Ingkana lamun ana alma'u opo banyune la yasilu iku ora tumeka iya mau ilaiha maring asobi illa bidzalika angin kalawan mengkono tahlil. Wasadisulan utawi kaping 6 tartibul a'dha'i iku nartibkeun pirang-pirang anggota bi ayyu qaddima kalawan arep yenta ngadinginaken ya wong al wajha ing ngumbah rarahi alal yadaini mandarikeun ing atase tangan roro wal yadaini lan ing tangan roro ala roksi mandarikeun ing atase ngusap sirah warroksa lan ing ngusap sirah ala rijlaini ala rijlaini mandarikeun ing atase sikil roro. Wa yajibu lan wajib fil wudu'i ing dalam wudu izalatul ausakhi opo ngilangkeun pirang-pirang kokotor allati tamna'u kang nyegah iya allati bagus nama kadinya allati tamna'u kang nyegah iya allati wusul alma'i ing tumekane banyu ilal a'dha'i maring pirang-pirang anggota illa ing kana angin lamun ana fi izalatiha iku tetep ing dalam ngilangkene ausakh syiddatu masyaqqatin opo banget payah. Wa mislu halan iku seumpamane al ausakh anu itu al ausakhul lati tahtal azfari al ausakhu utawi pirang-pirang kokotor allati tahtal azfari kang tetep ing dalam sore-sore pirang-pirang kuku. Wala yakfilan ora cukup mashul a'dha'i opo ngusap pirang-pirang anggota al magsulati kang den kumbah bala buddha balik tah ora kena ora iku maujud min sayanlanil ma'i saking ngaberjalankeun banyu alaiha ing atase a'dha. Wa idza tarakalan tatkala ninggal ya wong lum'atan sogirotan lum'atan lumaun polatan pualun lum'atan ing sacemplok sogirotan kang cilik min udwin kang tetep saking anggota walau sahwan lan sanajan iku lali lam yasihha maka ora sah al wudu'u opo wudune hatta yagsila malah arep yentah ngumbah ya wong ha ing lum'atan sogiroh wa yu'idalan arep yenta ambalaini ya wong ghuslal a'dha'i ing ngumbah pirang-pirang anggota allati ba'daha kang tetep ing dalam sause lum'atan sogirotan. Urang teruskeun deui ngaji rutinitas malam Sabtu. Oh, Mang Oji jauhin ya Mang Oji. Aduh. Bisa we.
menempatkan posisi untuk tampil viral. Kamari rukun wudu karak nyampe ngumbah suku. Keti 5. Iji niat, 2 ngumbah benget, 3 ngumbah 2 lengan beserta sikut, 4 ngusap sirah, 5 ngumbah 2 suku. Nah ayeuna teruskeun deui ngan encan waka kagenep ya. Kamari masalah ngumbah suku ngumbah lengan ayeuna kumaha lamun misalkeun lengan urang aya cincinan sedengkeun lengan teh kudu kakumbah ku cai. Tah dina jari lengan teh aya cincinna sempit. Tuh, ai dibuka embung bisi leungit. Panjaman kuari mah teu meunang meleng haju bae eueuh. Dah, ieu kumaha ketika urang ngalaudu leungeunna make cincin dibuka embung bisi leungit. Nah ieu kumaha? Nah, wa yajibu tahrikul khatamid daiki wa yajibu jeung wajib. Naon? Tahrikul khatami nyaeta ngarobahkeun cincin. Cincin ad-daiki anu sempit. Tina jari tea lamun aya cincinan ketika ngalaudu taeta kudu digoyang-goyangkeun cincinna. Diputar-putarkeun supaya naon? Supaya memungkinkan cai eta asup sehingga kulit anu tertutup ku cincin jadi kakumbah. Taeta wajib. Lamun cincina sempit. Wa tahlilu asabiil yadaini warijlain jeung deui wajib urang teh nyela-nyela sela-sela ramo leungeun ramo suku eta di sela-sela. Wajib eta supaya non supaya memungkinkan supaya yakin kakumbahna eta kulit leungeun eta kulit suku. Nah ieu wajib ingkanal ma'u la yasilu ilaiha illa bidzalik lamun ieu cai teh moal bisa nyampe kana eta kulit leungeun kulit ramo suku illa bidzalika kecuali kudu di sela-sela. Nah jadi diplekehkeun. Nah gitu ya eta wajib supaya non supaya kena cai kakumbah. Nah tapi lamun misalkeun rapet jasa nyampekeun diplokehkeun nyampekeun kudu motongkeun jari mah atuh ulah sebab eta mah ngamadaratkeun teu meunang ngamadaratkeun mah. Wasadisu tatribul ado anu kagenepna rukun wudu teh nyaeta nartibkeun anggaota. Nartibkeun anggaota anu 4 ye. Maksudna nartibkeun teh kos kumaha bi ayyu qaddimal wajha alal yadain. Surahna teh urang kudu ngaheulakeun ngumbah beungeut heula samemeh ngumbah leungeun. Da jadi ngalaudu teh ulah waka ngumbah leungeun lamun encan ngumbah beungeut. Wal yadaini ala roksi beres beungeut kumbah 2 leungeun ulah waka ngusap sirah. Nah, ulah waka ngusap sirah samemeh ngumbah 2 leungeun. Warroksa ala rijlaini jeung heulakeun ngusap sirah pandeurikeun ngumbah 2 suku. Jadi ulah waka ngumbah 2 suku samemeh ngusap sirah. Nah eta tartib. Jadi pertama ngumbah beungeut, terus ngumbah 2 leungeun, terus ngusap sirah, terus ngumbah 2 suku. Kitu oge kasunahanana kudu tartib. Nah beres rukun wudu ngen dina masalah wudu ge aya persyaratanana tak di dieu lah
Dijelaskan ku musannif wa yajibu fil wudu'i izalatul ausakhi jeung wajib dina masalah ngalawudu izalatul ausakhi kudu ngilangkeun kokotor anu mana allati tamna'u usulal ma'i anu mantak nyegah datangna cai kana anggota wudu. Tai lamun urang ngalawudu ulah aya sesuatu anu ngahalangan antara cai jeung anggota wudu. Jadi kudu dibersihan. Illa in kana fi izalatiha syiddatu masaqatin kecuali lamun eta anu ngahalangan teh hese dileungitkeuna ta eta mah teu naon. Kos model urang ngalawudu aya cet. Nah eta cet dina leungeun kudu dileungitkeun heula sebab zatiah cet eta ngahalangan antara cai jeung kulit. Atawa aya tip ekan dina leungeun da eta ge sarua ngahalangan antara cai wudu jeung anggota wudu eta kudu dileungitkeun heula. Bab ngahalangan. Wa misluha al ausakhul lati tahtal asfar samodel kokotor anu nyegah kana cai dina pada teusah ngalawudu teh naon al ausakhul lati tahtal asfar nyaeta kokotor anu aya di handapeun kuku tah tai kuku eta ulah aya dina leungeun. Jadi lamun ngalawudu syaratna tai kuku ulah ayaan. Sebab naon tai kuku eta ngahalangan cai datang kana kulit. Jadi ngahalangan datangna cai kana kulit. Eta leungitkeun tai kuku. Tai kuku leungitkeun bersihan, kuku potongan mun poe Kemis tuh. Potongan poe Kemis. Lamun poe Kemis teu kaburu potongan poe Jumat sunah eta motongan kuku saminggu sakali bersihan yang hade eta kadang-kadang hese kadang-kadang aya bae anu teh kukuna teh teu dipicinan eta teu sah kana wudu teu sah ngumbah leungeunna. Di mana ngumbah leungeunna teu sah atuh wuduna ge teu sah. Di mana salatna di mana wuduna teu sah salatna ge henteu sah. Tak nyang hade. Wala yakfi mas'ul a'dha'il magsulati jeung awas anggota wudu anu kudu dikumbah eta teu meunang diusap. Kumaha lamun misalkeun ngumbah leungeun ieu mah diganti diusap bae. Wala yakfi mashul a'dha teu cukup ngusap anggota wudu anu kuduna dikumbah malah diusap. Anggota wudu anu kuduna dibanjur ieu mah diusap ta eta teu cukup. Bala budak min sayalanil ma'i mau tidak mau ieu mah kudu dibanjur bae. Jadi lamun ngumbah leungeun kudu dibanjur atawa lamun ngalawuduna dina kulah caina loba leuwih ti 2 kulah eta dicelomkeun teu nanaon. Tapi lamun diusap teu sah. Teu sah. Kumaha lamun misalkeun ai sirah makan diusap ieu mah rek dibanjur bae tah lamun eta mah sah eta mah lamun ngusap sirah diganti ku dibanjur bae nah eta mah sah. Awas ieu ngalawudu ieu hese dipraktekkeun ulah aya nu ngahalangan dina kulit teh kadang-kadang kan urang poho komo lamun misalkan urang mantas ngecat biasana mantas ngecat teh urang ngalawudu geus beres geus endek takbir kadeuleu dina leungeun aya cet aya cet teh aduh
pan eta wuduna teu kabanjur tah sacemplokan teh tah ieu kumaha ieu iza tarokalum atan sogirotan min udwin bila mana kizaed pohoan atawa ninggalkeun sacemplok tina anggota wudu walau sahwan sanajan pohoan lam yasihal wudu maka teu sah wuduna teu sah aigis lamun hayang sah hatta yang silaha sehingga kizai teh kudu ngumbah kana eta sacemplok anu katutup cet berarti cetna kudu dileungitkeun heula wa yu'ida ghuslal a'dha illati ba'daha jeung balikan deui kana ngumbah anggota sabadana jadi kieu kizaed misalkan keur ngalawudu ngumbah suku barang keur ngumbah suku teh dina leungeun aya cetan otomatis can kakumbah ta eta leungitkeun cetna beres geus leungit kumbah leungeun langsung teruskeun sirah ngusap sirah teruskeun ngumbah suku gitu. Nah kumaha lamun misalkeun ieu mah geus beres ngalawuduna barang kitu cek kizet aing nganyar wudu deui lah bisi teu sah wuduna atawa wudu ihtiyat hati-hati bisi teu sah ieu wudu nu tadi ja aya cetan akhirna ngalawudu deui tah ieu wudu kizet teu sah teu sah jadi kudu dileungitkeun heula cetna karak ngalawudu deui iadah lain wudu tajdid nya wuduna wudu ieu wudu awal deui wajib ai wudu tajdid kan sunnah lamun wudu ihtiyat sunnah da ieu mah wuduna wudu wajib da ieu awasnya deh loba eta kitu ketika aya dina leungeun teh teu kakumbah haju aing bisi teu sah puguh heueuh teu sah eta mah lain bisi deui geus yakin teu sah ta eta lah ieu dina masalah ibadah mah nu direken teh dua zon mukallaf jeung nafsul amri kudu akur tah gitulah sakelumit ngalawudu kaharepna masalah kasunahan jadi rukun wudu aya genep tengetkeun eta nu kudu diperhatikeun masalah tai kuku kudu diperhatikeun sebab loba jasa jalma ulah-ulah nu teu ngarti anu ngarti ge kadang pararoho. Masya Allah sakedeung nya dikebut mah semua loba carita naon lah ieu mah. Nah paling geta urang ke 2 poe deui bakal naon 2 poe deui bakal tanggal 10 Muharram. Jadi ayeuna tanggal 8 Muharram ke poe Minggu tanggal 9 poe Senin tanggal 10 disunahkeun tanggal 10 Muharram puasa Asyura nawaitu shauma godin liyaumi Asyura min syahril Muharram lillahi ta'ala gitu. Jadi itu kudu ditulis lah geus langsa apal mau jeung geus lancar malah mah dititahan ge henteu mau jeung mah. Nah eta urang puasa poean 10 Asyura ganjarana gede pisan bakal diampura dosa satahun. Lamun puasa Arfah 2 tahun. Jeung deui disunahkeun puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Kok lantaran supaya ulah sarua jeung Yahudi
Jadi Gusti Allah teh ngamardukeun ka kaum Bani Israil puasa sapoe dina satahun tanggal 10 Muharram. Tah nu mantak urang mah tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa. Lamun tanggal 9 teu puasa, tanggal 10 puasa, disunahkeun tanggal 11 puasa. Lamun tanggal 11 teu puasa, asana tanggal 10 embung puasa. Urang mah bangunna hese nya eta kana puasa. Berat. Pan gawe puasa bae, pan hayang ngopi manya puasa bae. Kahalangan keneh urang mah rek ibadat ya loba nu ngalangan. Eta dina tanggal 10 Muharram loba kejadian-kejadian, di antarana ditarimana tobatna Kanjeng Nabi Adam alaihissalam tanggal 10 Asyura. Nabi Idris diangkat derajatna ku Gusti Allah tanggal 10 Asyura. Loba jasa. Termasuk Kanjeng Nabi Nuh turun ti kapal eta tanggal 10 Asyura. 10 Asyura. Ketika turun ti kapal teh lapar. Coba aya keneh bekal. Nah, nu ieu aya keneh, nu ieu aya sakepeul, nu ieu aya sakepeul, jadi kumpulah 7 bibijian di dinya dipasak babarengan. Terus tak urang ge sarua ngariung tah. Nah eta terus dikaluarkeun Nabi Yusuf di penjara teh tanggal 10 Asyura. Dikaluarkeun Nabi Yunus tina lauk eta tanggal 10 Asyura. Nabi Yakub cager matana eta tanggal 10 Asyura. Pan eta Nabi Yakub matana buta ku gara-gara nyengcerikan Nabi Yusuf teh leungit. Nah eta ceurik be Nabi Yakub. Tah eta dicagerkeun tanggal 10 Asyura. 10 Asyura eta. Terus Nabi Sulaiman diberi kerajaan ku Gusti Allah tanggal 10 Asyura. Nabi Musa tuh Bani Israil ngalewat dibelah laut teh eta tanggal 10 Asyura. Nabi Daud dihampura ku Gusti Allah tanggal 10 Asyura. Emang boga salah naon? Aya sejarahna. Tuh, lain dosa si ai nabi mah diraksa tina dosa, ngeun aya sesuatu anu jadi teguran. Nah, kayak ayat dina kitab buku dulu Jen. Terus Nabi panjang ceritana mau uji ieu gesang aja ya sakedeung doang. Sekelumit. Terus gitu Nabi Ayub cager tina penyakitna tanggal 10 Asyura. Duh, gering parah Nabi Ayub teh. Diuji nyampekeun pamajikana ninggalkeun salian Siti Rohmah. Nah, cager-cager poean Asyura. Termasuk Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin ku Gusti Allah naon nu bakal kaharep jeung nu geus katukang dihampura. Tah eta teh poean Asyura. Tah ku ayana kitu matak urang ge kudu lobakeun ibadah dina poean Asyura. Matak nikah ge poean Asyura be mau ji nek nyandung supaya salamet poean Asyura. Ai nikah nama ai nyandung nama salamet nyaho ka ditu nama kokoprak ajur. Aduh kudu nama ya 10 Asyura ya. Ya dirinya poean 10 Asyura teh urang dititah jejembaran tina harta. Lamun urang sodaqah dina poean Asyura maka pamenta urang moal bakal ditolak. Jeung deui lamun urang dina poean Asyura ngusap sirah anak yatim atawa berbuat kebaikan kepada anak yatim, ieu bakal sarua kos mere ka seluruh anak yatim turunan Nabi Adam. Matak disebut nage 10 Muharram teh lebaran anak yatim. Gitu.
Jadi jejembaran dina poe Asyura teh jejembaran beberean kue loba tapi titah puasa tak eta tah didinya nu kuat. Aduh masyaallah eta poean Asyura tah sakitu benya. Mudah-mudahan urang geh dina poean Asyura dibersihkeun awak urang tina dosa, dibere daek tina ibadah, dijauhkeun tina maksiat, dijembarkeun rizki urang, dibere semangat dina ngaji, terus ulah eureun-eureun dina ngaji sehingga urang mautna husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sunanul wudu'i wallahu a'lamu bissawab.